ngiring ka WC ka Citu. Mangga, tapi mau balanja, udah balanja atuh. Nah, da urang teh hayang ngompol atuh lain hayang jajan. Punten ieu teh minimarket sanes WC umum. Yang geus atuh mayar we. Mangga, nuhun. Atos alhamdulillah nuhun nya. Ya, maksudnya mayar WC mahnya 2.000. Nah sabaraha tuh 50.000 mahal-mahal teuing ki ihungku 50.000. Kalau kamu merasa 50.000 buat pipis itu kemahalan, berarti target pasarnya bukan kamu. Atuh da urang teh ki ihungku teh nikang ngaruksakeun panto nya kan kangge nu ngabersihana, kangge meser sabuna, kangge meser sikatna. Sumpahnya urang teh ki ihungku teh geus kitu ge cai ki ihna ku urang dibanjur da atuh teu dibekel, kecuali ieu nya urang teh ngiluan modot terus si taina teh uprat-apret tapi kakana lampu tah mun kitu karek tagih 50.000. Ieu mah urang teh piramiluan ki jadi udonan jangan renov WC itu. Tadi pan saura mah balanja cenah arek mayar wae. Nya tapi teh sama hal eta atuh make kudu ngulian nu ngabersihan. Kan make atuh WC-na. Mana kan gawe di dieu nya ngabersihan WC mah kudu tanggung jawab mana atuh. Punten saya mah damel di minimarket sanes di WC umum. Masya Allah. Gitu geuninganan. Mantak ai teh boga duit mah teu kudu gagayaan milu ka WC lah. Gagayaan naon ai sia da aing ki ieu teh beser atuh lain ngikutin tren. Nyantos we atukeun bae lah. Geus aing balanja we lah bising pajarkeun teu boga duit. Mangga teu naon kitu ge. Udud sabungkus eta sabaraha? Ieu 40.000 ya. Uangna 100.000 nya. Iya angsuranna 10.000. Jadi nah pulangan ceban pan ieu duitna 100.000. Nya kan sareng mayar WC na teh 50.000. Wah belabug teu bisa ieu mah ngaranna pungli ieu. Geus teu kudu lewas ku pungli atuh siga kakarak wae cicing di negara ieu. Kudu dilaporkeun ieu mah. Lapor ka saha? Gandeng sia. Ulah Halo polisi, justru lamun ngalapor punglina bisa jadi malah lebih gede. Kieu unggul anjing ngajodog di Venezuela teh. Heueuh puguhan teu betah imah yang balik ka Tasik.